Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Baik. Gitu eta teh, Cep. Cep. Sumun Pak, sumun. Naon, Cep? Eta tong enak manggang atuh. Henteu eta mah intermezzo we, Cep. Supados teu jenuh, Cep, ngadongeng. Mohon Pak, mohon Pak. Tah, jami bager atuh Cep pamaman teh, Cep. Malah pangalimna kawitna mah ka istri teh. Di ojok kuno sanes ge tagen we eta teh tagen ari kamari nguping wartos pamaman teh janten saura nikahna kaning ipahnya putrana mandor ikin eta mah bakatku nyampak we panginten Cep. Sakumaha pageuna oge ari dionget-onget unggal poe mah teu burung oya geuning. Cenah mitra ceuk bapana Ici duka kumaha harita beungeut Suryana ngan untungna di patangahan rada reyem-reyem cahyana geus ngadenge ti anggalna ge ari ngaraneng ipah mah indungna nu ngabejaan teh cenah budak keneh pisan rangda anyar sapantar jeung Iwan adi Suryana nu kadua loba keneh nu diobrolkeun ku bapana Ici teh malah satuluyna mah sok ditimbrungan ku pamajikanan jeung anakna lianti ngobrolkeun sabudeureun bapak maman teh nu teh lian bapak Suryana teh ngobrolkeun perkara sejen jeung deui-deuna naon ku hanteu. Oh Cep, mun bapak teu ngarasakeun hate lalaki semohon Pak nya semohon Pak. Mun bapak teu ngarasakeun hate lalaki hayang bapak oge ambek kawas indungna si Ici. Semohon ngan bapak mah ngamaklum semohon teu sakabeh lalaki bisa sabar apan Cep sanes kitu Cep. Semohon laras Pak tanya kitu saha anu sabar lalaki jauh ti anak pamajikan ya Cepnya. Semohon ya laras eta teh saha pasti eta teh kasub bapak aing kawas nama cek gerenta sate Suryana tapi henteu ari pok mah. Mitra kaum dangu
nyana ngakuna pribumi teh telila diantarana geus torojol deui sangu jeung lalawuhna antuk nama Suryana balake cerakan di tengah imah dicaangan ku lampu tempel sedua-dua bari cacamuhilan hate mah ruas jeung risi keneh bet ku teu nyangka kana lakon poe eta kudu make tepung jeung ici kudu make tepung jeung indungna sarta jeung anak-anakna malah jeung bapana pisan nu apal saha ari bapa maman bapana teh jeung kana talajakna saila ieu apes we Suryana teh tapi kawas nama pribumi teh nya bae nganggapieun Suryana teh alo bapana bapa maman mitra kawas nama pribumi teh nya bae nganggapieun Suryana teh alona bapa maman bae katangan tina cacarita na anggar dareh deh malah sakapeung mah kawas nu dipaksakeun pisan lian teh eta jadi era ka Suryanana era buah bapakna boh indungna ici kawas lila mah ngarep-ngarep jika nu miharep rek ngangkat manehna jadi minantu mitra kaum dangu singket carita petingna Suryana boro-boro hayang sare dalah pitunduheun oge teu jol bae kira wanci sareureuk budak eusi imah geus simpe kawasna barudak mah ti tadi oge geus talibra sare da teu kadenge kecet-kecetna deui sedang pikiran Suryana mah teu daek ingkah ti imah mimiti ngobrol deui teh dibarengan ku indung bapana ici heuleut sabatara waktu indungna ngoleset tunduh basana mah tas mobilan tadi beurang kaditu namah uplek deui jeung bapana ngalereng ngidul sakatepina tayoh nama hayang ngabaturan bae meureun abong Suryana na nu teu nyirikeun riak-riak arek sare oh Cep sumun Pak karunya ka barudak we bapak teh maksana kumaha Pak nya Cep anak-anakna si Ici incu bapak semuan kudu ngalaman ningali indung bapak nara ribut pipisahan semuan Pak jama masih barudak keneh kitu apaan laras kapaksa we bapak deui nu ngurusna mohon Pak bapak nu ngurusna semohon Pak da kunina budak dikekehan sina jeung indungna laras mohon kanyah nini oh gitu ya semohon Pak saurang ge teu diidinan milu jeung bapakna eta teh jang mohon Pak yo Cep kumaha Pak nya kitu teh wae meureun nasibna si Ici semohon kudu ngalaman rangdaan ngora keneh mitra kaum dang bapana Ici teh ngarandeg lebah dinya kawas asa-asa rek pok deui teh ku Suryana diantepkeun we sieun miheulaan baku nama antuk nama teu burung pok deui ngomong kitu Cep nu matak anu mawi Cep kade Cep moal Pak beli kasih nira anu botak mangga sok kitu kan nu matak anu mawi cenah hulu botak atau tukang awi gitu lin semohon Pak seueur anu botak kasih nira eta nu matak Cep ulang kembali ke laptop we Cep
Semohon Pak, laras gitu Pak. Beli seru kasindiran. Oh eta, nu matek sanggeus pipisahan teh si Ici di gerendengan. Ari milih lalaki cekeng teh. Semohon. Ulah gurung gusuh. Semohon. Kabuktian apal salakina kitu petana. Semohon Pak. Semua laras. Yang lain sekali dua kali ributan teh deui. Oh, Cep, semuan. Bosan bapak mah bosan bapak mah ngadengen aja. Anggar we eta teh nu ributkeun eta deui we. Mitra kaum dangu. Rada panjang tuluy nama. Malah diembel-embelan sagala. Cenah hayang gancang boga minantu deui kitu. Karunya cenah ka incu-incuna. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng dina channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang di mana bae ayana urang teraskeun. Teuing jam sabaraha harita teh waktu Suryana ngalange di tepas sanggeus ngobrol jeung bapana Ici ku pribumi mah tita tadi ge di titah sare bisi capek cenah dipernahkeun di kamar hareup sanggeus tadi ningali Ici bebenah di dinya barang ditoong ngahaja nolol tina hordengna nya bae kamar teh geus rarapi malah asa ngambek sesengitan sagala bantal disambung ku guguling tunjangeunana simbut menang nilepan najan katingalina rayam-rayam oge eces kamar teh kawas ngahaja dirapih-rapih disesengit tapi orokaya najan ningali kamar sakitu pikabetaheunana teh anggar wae pitunduheun mah teu daek jol sanggeus sawatara lila tunga tengok ningalian sabudeureun kamar tuluy muka panto hayang niis di luar barang luak lieu ka sabudeureun imah tetela lembur teh tiiseun nya meureun kawas di lembur Neng Lilis merenya di lembur Ajahara sareng di lembur Neng Haji eta saha Ayumni nya tisen kitu tetela lembur teh tisen rame nya lembur Neng Lilis semuanya tetela lembur terehe lembur Nyi Ici mah kusabab barang mimiti Suryana jol oge kadinya oge anggar kawas ayeuna sarimpe rarehe nyingkur kawas nama lembur teh jabah harieum ku tatangkalan ukur sora satu leutik bae nu kadenge teh ditembak ku sara bangkong nu kangkang kongkong Mitra kaum dangu red Suryana ngareret kaluhur langit bengras bentang-bentang nu ngampar di langit ting karicep gareget ras kalalakon tadi berang basa tepung yang Icih dina beus carita teh asa nyambung
bentang di langit nganterkeun wang-wangan suryana ka mangsa-mangsa keur di sawah baheula. Mangsa bihari bari nyipta-nyipta beungeut manoja nu teu kungsi tepung deui nyimimi teh angger we hatena mah keukeuh eta teh lantaran bapana teh. Mun kungsi ngalaman gering pikir kabeh ge lantaran bapana. Can ge acan menang gantina kalah bapana sorangan geuning nu miheulaan kawin deui. Reket sorapanto aya nu nyurungkeun diliuk teh horeng ici pangawakanana nu sampulur ngawangun siluet terang mita siluet kasorot ku lampu tempel di jero imah ngalangkang cangkengna imbitna giplekna kalangkang nyerangda giplek nyerangda kasorot ku lampu tempel di jero imah. Can kulem cek Suryana miheulaan nanya mentos mah meureun moal ka dieu walona ngadenge kitu Suryana ukur imut keur anteng geuning aya naon di langit teh Kang susuganan we manggih bulan tembal Suryana ngahajang ngaheureyan lebar ongkoh ku bentang mani leubet icih tenembalan gek mehna diuk gigireun menang sajongjongan mah nganeng bae taya nu nyarita mitra kaum dangu angin peuting ngahiliwirna bakal dang daunan pating keresek pating korosak nyahkeun daun eurih di geugeur imah sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna. Dina kaayaan anu samodel kitu Suryana angger anteng netep ka langit icih oge kareret keur dangah telila diantarana pok cumarita. Babari Akang hayang manggihan bulan mah babari cenah bade nyelang ngareret rek iraha bae oge pek teh teuing cenah mimitina mah tadi palire ku Suryana teh ngan sanggeus dipikir dibulak-balik gebeg gue manehna teh ngagebeg bari ngomong na jero hatena baba sakitu dulang tinandena boa-boa aya kuyak kayung yun dulang tinande pisan manggang para sepen ya kawe anu dulang tinande teh cenah bari mau manggang keukeuh mitra cager mitra kitu cek hate Suryana dina mangsa harita jajantung ratug teu nyangka bakal kadinya berasna kok kituna gancang Suryana nembalan aya bae jep jarempe deui barang rek nyarita deui bet asa-asa kitu deui manehna kalah ngabetem bae ngan teula diantarana kadenge ing sreukan disidik-sidik teh horeng tigigireun nu ing sreukan teh mideungeuh kitu Suryana samarampa teu bisa kukumaha rek ngupahan paur jadi nambah-nambah kasedihna panon mah ret deui ngan teu wani ari pok mah betras kanu jadi indung pedah sarua nasibna.
Kumaha atuh abdi? Kang, kumaha atuh nasib abdi? Cek Ici. Atuh beki tengenah cicing Suryana teh. Karunya dina hate mah ngan bingung kudu kumaha. Mitra kaum dangu nu sasageruk teh beki atra kadengena ku Suryana. Kalayan asa-asa gap Suryana ngaragap tak-takna, kalemeng kalangkang indungna nembongan, barang dicipta-cipta keur sasageruk kawas Ici ayeuna. Mitra kaum dangu, teuing sabaraha lila maranehna ngabarangkong teh. Ngan basa Suryana balaka yen sabenerna mah dirina teh lain alona pamaman, tapi anak tegesna rada ngaranjug Icih teh. Sanggeus kitu mah manehna kawas nu teu betah ngobrolna teh, nu terus amitan rek sare bisi budak nyaring cenah. Duh diri wong kutu genap kumaha nadangan huyuh kumalayang ku kabimbang batin tekan tiririwit rasa teu weleh Mitra kaum dangu singkat carita. Memeh kadenge adan subuh. Di luhur langit oge bentang masih keneh rapang. Suryana muru ka jalan nuturkeun Ici. Rek muru mobil nupang subuhna. Ngarah teara balik. Dihante-hante oge balik ti Mahrangda. Kumaha mun ku batur disangka nu lain-lain. Ici dihareup nuduhkeun jalan. Suryana ngiclik tukangeunana semu era katingalina teh asa jadi kararagok. Kang, Kumaha? ulah dianggapnya Kang. Ulah dianggap naon? Nya eta omongan-omongan emak kamari jeung bieu. Teu sawios. Sawangsulna abdi nyuhunkeun diapunten. Ngada repot. Ngadenge kitu ragi Ici ngarandeg. Kang, Kumaha? abdi nu kedah dihapunten mah rumaos lepat. Lepatna kumaha? Manawi teh akang sanes putrana pamaman. Keun wae. Cek Suryana gancang nempas. Bari ngomong na jero hatena. Ya Allah ya Robi, teu nyangka geuningan talajak nu jadi bapak teh jadi mata goreng kanu jadi anak. Cek Suryana. Na jero hatena bari terus lempang nuturkeun Icih nu lempang ngagancangan. Telila geus nepi ka sisi jalan, tidinya mah Icih amitan. Rek balik deui ka imahna. Ku Suryana teu ditahan-tahan, kalah dijurungkeun pisan. Sanajan masih keneh ka tembong mah tuluy diserangkeun. tekan tiririwit rasa teu weleh tunggara batin cerik cirwati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate. Mitra kaum dangu wanci haneut moyan. Panon poe moncorong ti tebeh wetan. Cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagarandang dina tungtung dang daunan pating carelak katojok ku panon poe.
Dina kaayaan anu samodel kitu Suryana kakarak nepi ka pangkalan beri nungguan kendaraan nu kateluk jambe manehna gegerendengan sorangan. Ya Allah ya Robi, mun kieu carana mah kudu neangan pijodohan teh nu teu wawuh ka bapak kuring. Cenah bari ngusap beungeutna sababaraha kali. Bapakku kabina-bina teuing. Tapi keun weh, sugan geus di Teluk Jambe mah nini bisa merebong bolongan. Heuh si nini bisa merebong bolongan kana ieu persoalan. Cek Suryana beri terus lagag euleugeug nengetan mobil sugan aya nu geus datang. Timbang batin tekan diri-diri rasa tewale tunggara. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dini